karidin bidadari goblok bidadari Kang si Sari bidadari indung ilaing mah bidadari cepot piraku anak bidadari jika kieu beungeut nih petot gitu nya petot itu gorokak bari jeung bopeng sia cicing dengekeunna sia aing ieu Pak abdi mah teu percaya teu yakin lamun bapak boga pamajikan bidadari teu yakin abdi mah bapak keur ngora teh nu katelah Batara Ismaya cicingna ge lain di dieu tuh di swarga dengekeun indung ilaing teh bidadari anu boga ngaran Dewi Kanistri atawa Dewi Kanastren di karaton si Jaruri waktu hari teh aduh imah anak kanas untung lain anas kanas pager ge tangan banget nararenyul ge sia dawala aing penasaran saha indung abdi ngaranna nu ngalahireun abdi indung mah teh bidadari Dewi Kanastri atawa Dewi Kanastren busi sia hayang apal bohong Pak lamun can ningali abdi indung abdi jiga kumaha bapak teh Batara Ismaya teh jiga kumaha ke sarua jeung ngajadoja sia kaing busi hayang apal aing nu sabenerna teh ya tunggu kus ya lajeng Semar Badran yang akedo kesalilat aya nu kalor mari gua garba dirakat siapa bat awak Ismaya sepot ieu kaula Batara Ismaya Bapak sampean Semar teh kaancik kudri kaula Batara Ismaya cepot nu bener itu saha kaula teh Batara Ismaya teh Semar tah ieu jeroan Semar mah ari ieu mah kesingna wungkul luarna kulitna jerona mah ieu Bapak sampean teh la ilaha illallah Bapak aing teh kasep da aya aing goreng patut Bapak aing teh kaula Batara Ismaya waduh cing paeta beungeut wariskeun ka abdi kabina-bina teuing ari Bapak kasep ari abdi goreng patut model kieu yakin ieu teh yakin ieu kaula percaya sampean ya percaya aduh ayeuna mah ngan indung abdi sa tunggu ku sampean kaula rek asup deui ka gua garba percaya cepot ya Pak geuningan Bapak teh kasep dah luarna mah kieu Bapak teh tah asli jerona mah kitu dulu nanti Bapak teh ku betah-betah teuing make kasih goreng patut gitu cing aduh Pak mending nu kasep juga nu tadi Pak resep ada boga Bapak teh kasep bari jeung sopan nyaritana teh jangkeun bae tapi ayeuna mah abdi cing coba sia indung abdi anu ngalahirkeun abdi saha Ragen kaula nun Kang Semar munajat Ragen lajeng aya nu kaluar mari gua garbanira kada ngejaba Dewi Kanistri Dewi anak bidadari aya jangan